teman-teman, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dadah. Geus jadi RT 15 tahun kieu we geunah nu dilaluhur mah korupsi meningkos aing hirup mah jauh di kata korupsi sabenerna mah Indonesia teu kakurangan jelema pinter ngan kakurangan jelema jujur ngan berita viral coba poe ieu tuh cek aing ge naon pemerintah berebut korupsi gara-gara memperebutkan telur cap-cap tapi ka telur cap-cap diperebutkeun arek kumaha kahareupna ieu Indonesia tapi ka nu ngahamilan domba laporan ka aing mah. Assalamualaikum Pak RT. Aduh tamang Pak RT. arek nguyuh kopi aya naon ieu arek nyian ieu nyan KTP Pak RT. keur naon KTP Jang kawin Pak RT. Heeh. Biasa anu kadalapan. Gaji penting jujur. Pak RT mahal. Terus tugas calonna Geus Pak RT. lain kamar ieu ngahan domba maneh. Geunah we Pak RT. Hebat ieu. Tah, sekian lanjut. Bener ieu teh isian Pak RT. Isian banyak diatakan. Nama saha Pak RT? Nama mana atuh? Sing nama pemajikan, calon majikan. Oh. Alamat? Isian ieu Pak RT. Alamatnya di mana? Pak RT poho. Di mana? Mana? Di mana ada Pak RT? Pan mana yang berenang anu arek kawin teh kudu nyaho alamat. Poho deui Pak RT. Geus we lekok arwah. Oh, legok arwah. Siap, Pak. Nama Bapak? Bapaknya saya. Lain bapak orang, bapak mana? Oh, Bapak urang. Anu di mana tayanya? Itu. Oh, kieu pakai heureuy jelema. tadi. Nama Ibu? Nama ibu mana saha? Oh, sugana Ibu eta Ibu RT itu. Berkumut. Kalau pulang ada. Pak RT, ya agama tulis dong. Boleh saat eta wajib. Hari mana di sunatan tuh? Sunatan Pak Berarti RT. agama naon? Islam. Pinter. Pak RT, ini jenis kelamin usian dong Pak RT. Ya teta tadi ngan loba tanya we. Arek nyen KTP ngajak gelut. KTP Pak RT. Geus gambar jenis kelamin. Tah Pak RT. Endah mah buset. Cuma pembukaan sia, aing maksud aing teh isian jenis kelamin naon laki-laki. Cuma malah gambar pembukaan sia. Aing upload aing jadi RT